Oh. Oh. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Ocil TV. Kali ini saya akan bertemu dengan rekan saya yang mana sudah lama banget tidak bertemu dengan beliau. Dan rencananya hari ini saya akan bikin ngeprank beliau, tapi taunya dia itu saya mau bikin video sama dia, mau nge-review satu buah keyboard, tapi ternyata kita akan prank dia. Jadi saya nanti akan pura-pura kesurupan kayak gitulah. Di pura-pura di perjalanan dari sini ke rumahnya itu saya di perjalanan ada trouble. Saya melindas seekor ular, padahal pura-pura. Jadi bilang ke dia itu saya melindas ular dan ular itu ular aneh. Nah nanti saya di sana di tengah-tengah pembikinan video saya pura-pura kesurupan. Nah kita nantikan terus gimana ekspresi rekan saya ya. Apa dia kaget atau gimana, pokoknya pantang terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Ocil TV. Kawarasan dina siang iya si kuring di naon teh di rencangan ku rekan si kuring kawarasan nu heubeul teu panggil heubeul aduh kamana wae ieu Kang Asep Chandra sehat lawas alhamdulillah saya alhamdulillah masalarna makan aya di dia ge berarti sehat memang sakedik kirang non teh kirang sempurna ieu teh masih kene suara lagi rada beda tuh ya aduh suara teh buka duit mah kieu Pak ieu kulawas itu eta kamana wae teh salami teu aya teh Aisin kuring mah nya panjalmi nyondong. Jadi nyondongnya di bumi tiap dinten lagi. Beres. Tak gitu Pak kita bosku YouTuber kalarasan ieu teh di payunan urang duaan teh teh aya salah satu alat musik. Alat musik. Nu disebat keyboard teh mah nya. Mohon keyboard piano atau napi organ. Ieu teh kacapi Jepang. Kacapi Jepang. Kang Asep Chandra teh jadi mulai terjun di seni atau napi mulai terjun di musisi di tahun sabaraha. Upami eta mah di waktu sekolah ge atos Kang harus nama Sekolah Jepang teu mungkin tiasa nyian musik pop Sunda di dieu. Ngabikin style na bikin style otomatis gitu. Kata Naon? kata Ya orang yang garap kepala kan. Jeung panjangin naon mana? Hah? Ngobrol gitu panjangan teh. Minum atuh. Jangan ada itu. Ku susu dah dia mah. Cuma nasi sok ya. Orang yang gitu apa? Yang mana ya?
ningali selain euy. Iya hampura. Teu ningali selain euy. Hampura. Aing teh keur ngalewat pandari teh. Ya hampura. Hapunten euy ah. Punten gitu. Punten Ada ada kabeh. Teu uning. Uning. Aing ningali selain teh. Pengkulah teh keur ngalewat hari teh ya. Hampura apa teninga abi. Dan tadi teninga bakal iya. Atas bah, ke atasnya. Hapunten we rajami. Terang panan. Oh, teh bisa. Oh, aku kota hampura we. Iya ku aing ieu bawa budak ieu. Ulah. Oh iya. Budak ieu dibawa ku aing ya. Montok. Selain saha ka jeung montong-montong segala. Hampura bada tadi teninga gitu di jalan. Dan mun abi ngerem tadi yang itu Mana ieu budak ieu euy. Kumaha dibawa ieu. Mana kita euy. Kita berakula aduh. Apa itu? Nabrak orang yang jalan dia. Bener basah bang. Wah, bisa sih baik euy. Kayak sa budak iku di bawah ya. Prank itu kamera on. Halo. Oke, buat ke YouTuber. Jadi, maaf lagi ya. Rahasia prank ya. Anjing. Oke. Nah, ini buat ke YouTuber karena saya kan sudah lama tidak bertemu dengan rekan saya yang luar biasa ini. Jadi kita prank. Keren. Aduh. Ngobrol. Gua kesana kemana? Anjing. Itu nu yakin karena ieu bisa dia. Luar biasa. Keren. Kaget. Asli. Kaget. Keyboard ge sampai ka dicopot teh sieun acak-acak. Sampai keringatan pas gue itu, Bang. Wah, kering. Yes. Oke, buat gue YouTuber kembali lagi ya. Kang Asep Chandra, kesan-kesanna bieu kumaha tah? Soak nu aya mah ruas, aduh. Curiga awalnya tetapi kumaha teu? Henteu teh aya curiga sama sekali soalna barang jual datang ka dieu dongkal. Heeh. Jual nyarios. Job, urang bieu ngageleng orang ieu di jalan pas teh ka dieu. Sok bikin action. Jadi tujuan kita mah emang tadinya kan komitmen sama beliau tuh jadi ngobrol biasa lah gitu. Nge-review tentang musik lah, tentang musik begitu. Jadi dia nggak tahu kalau kita mau prank gitu. Jadi berarti Keren. prank kita berhasil ya? Berhasil. Sempurna. Oke begitu. Kurang lajeng deui lah. Kemudian prankna atos. Jadi prankna berhasil, orang lajeng deui panginten nu mana panginten kararesan Kang Asep Chandra teh rekan simkuring. Anu mana heubeul teu pernah karena naon teh masing-masing kasibukan teh nya. Kasibukan masing-masing teh janten jarang panggung bareng gitu lah. Iya, gitu. Tapi mudah-mudahan Kapayu namanya orang mudah-mudahan aya acara bareng deui aya gitu. acara bareng deui lah gitu lah. Tadi teh nepi ka mana? Nepi ka kesurupan. Jadi nepi ka kesurupan. Kesurupan dari mah. Pada intinya begini. Pada intinya mah jadi saya datang ke sini pada intinya mau silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu.
Dan Iya. beliau alhamdulillah kata wis kurang sadana sehat jajan Sehat, ringkas. alhamdulillah. Jadi pada intinya mah silaturahmi lah. Leres. Tidak terlalu naon teh. Dan memang udah tahu semua juga musisi-musisi Bandung Selatan. Kang Asep nama memang musisi di keyboard sebenarnya. Iya. Salian di keyboard tadi terus disebatkan di tradisi oge. Kapungkur teh naon teh? Bonang. Bonang, ngendang oge bisa nya. Biasa cuman Dibalikeun. tah Ngendang nanti batur mah di kieu, ieu mah di kieu tah, dudukna di dieu jadi paling dibalikeun. oke jeung teu parat. Pesan-pesan ya, Kang Asep Chandra, kanggo ka para bosku YouTuber, para seniman, seniwati, para irhom, sareng para noloman sadayana, maksudnya kanggo para musisi-musisi anu non teh main keyboard kitu tah. Bidaya pesan-pesan nu diduwikeun naon? Iya, pesan-pesan sama kieu we pemirsa para seniman seniwati anu khususna aya di Bandung Selatan tong hilap semangat Yes. berkarya Betul. tong putus asa Betul. sing janten hasil ngabuahkeun hasil Nah, kanggo eta keluarga pisan. masing-masing. Tah eta pisan Sukses. tujuan namanya. Ya, Tujuan eta. Tujuan. Lobakeun acara. babakeun acara. DP kurangan. Beres.